Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pala wargi sadayana. Wilujeng patepang deui dina channel Dongsun TV. Dina waktos ayeuna sapertos biasa sim kuring baris ngadongeng dina judul Males Budi ku Rajapati. Ieu carios teh kenging karya Kang Imam Mutakin anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2823. Hatur nuhun ka pamirsa sadayana anu parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kasehatan, dikampilkeun milik rezekina, kagentosan deui ku anu langkung-langkungnya kasayan palawargi sadayana sareng aya dina parangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayu urang kana cariosna wae anu judulna Males Budi ku Rajapati. Geus liwat wanci sareureuk kolot teu bisa reup panon buncelik keneh. Kajadian di pasar Cimandiri teu weleh kumalangkang dina ciptaan. Banget teu ngarti ku si Bardan nu teu pupuguh ngajak riributan. Sok padahal panggih ge kakara dalah apal ngaranna ge ti tukang dagang. Keur jongjon lempang harita teh muru jongko tukang daging. Nah atuh teu pupuguh manehna ngadupak kana tak-tak. Kuring meh-mehan ti jengkang kana kamalir, hadena masih bisa ngajaga kasaimbangan. Ari si laing teu neuleu. Manehna molotot bari nulak cangkeng, cuduh muncrat tina bibirna anu ableh. Har, kapan maneh nu tadi ngadupak kuring? Kuring garo-garo teu atil. Panyangka teh jelema owah, tudak teu gugur teu angin hohoak bari kasalahanna aya di manehna. Ari ge kuring nu nyarekan. Heueuh, tapi sia halangan aing. Geus motong loba bacot sia, sok gelut jeung aing. Si laing teh anakna Mandor Jamal lain. Montong abong-abong bapa sia mandor, da aing mah teh sieun. Sakalian jeung buyut-buyut sia dilalap ku aing. Eta jalan lega keneh, jeung naon maksudna mamawa bapa aing? Kuring mimiti kapancing amarah. Gandeng setan, tarima yeuh. Manehna ngaheumbatkeun peureup muruk kana cukang irung. Sakilat ngarendeuk bari ngalilirkeun suku kenca. Peureup nu ngablesur gancang dikelid, peureup ngahakan angin. Padahal mun niat babarina keur pikeun kuring nyayangkeun peureup kana carehamna atawa nunjelkeun tuur kana angeunna. Mun teu kitu iga burungna dijejek ku jurus waringin sungsang. Tapi teu ieuh dipetakeun. Keheulna mah nataku tapi ras inget kana janji ka Abah yen kuring rek ngarobah adat. Lamun seg kajadianna 3 taun ka tukang, manehna teh geus moal dibere salamet. Dikekesek harita keneh ge. Ulah-ulah manehna moal bisa mulang atawa dina mulangna ge ka rumah sakit. Cara musuh-musuh kuring basa zaman sakola. Kabeh ge eueuh nu nande kana jajaten kuring harita. Pan disebutna ge kuring teh si Waja. Aya oge nu ngalandi si mesin tempur. Tak meureun lamun dina mangsana diadu nya kuring pisan nu purah ngababadan musuh teh. Sakali babad langsung carem, cindekna mah kuring teh katotol jago dina widang bitotama mah. Si Warja, si Bitong, si Donal dalah nepi ka si Suto nu kasebut ke gedung SMK Cigurame hiji teu mahi nyang hareupan kuring mah. Sok padahal dina waktu ka tukang-tukang SMK Cigurame hiji teh katelahna ge nagara beling, pedah sohor ku barudakna anu baraga jual. Tapi nya kitu, sakali deui maranehna teh taak ari nyang hareupan kuring mah. Dina sakalina kuring tatu alatan dikadek ku bedog para apes meer. Gidi gue kabah Jumanta guru kuring. Harita keneh ge tatu teh lita deui taya tapakna.
Ku kituna mah mata kreueus boga guru teh. Wawasena lain sisiwo, najan umurna geus nincak 85 tahun, tapi kabisana bener-bener mantak helok. Cek beja inyana teh urut ke gedug begal dina zaman kolonial. Tapi nu dibegalna teh sabangsa tuan atawa jalma nu biluk ke penjajah. Hasilna dibagikeun ka urang lembur nu katalangsara. Dina mangsana dipundut ku Nu Rahayu, Bah Jumanta teh hese pisan ngalepaskeun nyawa. Cenah mah pangaruh tina elmu kadugalan. Ras kadiri nu geus dileler pangarti ku inyana, ngadadak muringkak. Boa-boa kuring ge teu bina ti kitu diganggayong. Aya pikiran pikeun insaf, tapi babaturan teu weleh ngangsonan pikeun makalangan dina punya ngadu wawanen jeung wawasen. Teu saeutik nu nyaluuh nalika maranehna boga masalah. Eleh deet kuring ngabantuan, atuh deur we riributan deui. Puncakna nalika kuring nyiksa Tommy, anak anggota dewan nepi ka asup rumah sakit. Tarangna soek 8 jahitan. Hadena pasualan teh teu nepi ka jalur hukum, sabab kulawarga korban sadar yen Tommy nu nyieun pucuk ti girang jeung Iden babaturan kuring. Basa Iden balik sakola, manehna dipegat ku Tommy sabatur-batur. Manehna diraponan nepi ka beungeutna barengep. Hadena masih bisa lumpat, najan dina kaayaan baloboran getih. Laju bebeja ka kuring nu harita keur ngariung jeung sobat-sobat di warung bikayah. Maranehna dijorag ku sorangan, kebeneran araya keneh di tempat kajadian. Teu antapara habek we dihancaan hiji-hiji. Utamana masih Tommy minangka nu ngaluluguanana. Apal inya naon nu jadi marga lantaran Iden diraponan. Lantaran manehna sobat kuring. Sahawe nu jadi sobat kuring mangka baris dikakalakeun ku kelompok-kelompok nu boga masalah jeung kuring. Kaasup Iden nu sagulung sagalang, sasat sobat medok ti zaman SMP jeung manehna mah. Tapi nya kitu sahawe nu pasendatan jeung babaturan kuring, eta hartina manehna muka lawang mumusuhan jeung kuring, kawas Tommy sapara kanca. Nalika ngadenge beja kuring nyiksa Tommy, Abah nu harita digawe di PTPN Cisoka, teu kinten werana. Pipi ditampilingan aya kana 10 kalina, jaba diraket ku pecut. Teu sangka sia jadi euwah-euwah, bibit rurujit indung rurusuh. Di perkebunan mah Abah teh pada ngahormat, nah ari sia mupukan gegeuleuh, sia nyaho Tommy teh anak gegeden, saurna harita. Kuring ukur tungkul, teu wasa neuteuk beungeut Abah nulir beusi atah beuleum. Najan nya di jalan mah teu bina ti singa, tapi kakolot mah ti baheula ge teu wani nyaluntang, dalah sora leuwih tarik ge teu wani. Demi emak anjeunna ukur cemalimba, renghapna kerep nyedem nalangsa nu pohara, jegoh batuk. Yuda, naha geuning teh bet nguciwakeun. Sugan emah mah nyawe hidup teh bager, da di imah mah teu geuning kayungyun. Tara elat salat, kakolot teu waleh rengkuh. Nu matak waktu loba nu nyarita yen hidup para gajul, emah mah teu percaya. Muatnya anak emak kitu peta, tapi ayeuna kabuktian. Cek emak kituna teh bari nyusutan Cisota. Isukan masantren sia, saur Bapak Ali. Isukna kuring dikirim ka Wanayasa pikeun masantren di pasantrena Manggopur adi emak. Kuring dipuk-pruk pangaweruh dina bag-bagan agama, diwuwuh ku pepatah nu matak ningtrimkeun ati, ti mimiti cara ibadah nepi ka cara hirup kumbuh jeung sasama. Angot ahlak kakolot mah teu sirikna saban usik diaji. Beuki dilenyepan pepatah emang, beuki nyerep mungkin sadar kumaha lamongkotna diri. Nu tangtungna sagala kalakuan baris aya balitunganana, mangkaning duka teuing geus sababaraha urang nu disiksa. Najan nya eta sakabeh balukar pasendatan nu natrat jalana. Tapi dina seuh-seuhanana mah kuring teh geus ngajalur nafsu.
aya kerteg hayang katanggar jago ku balarea. Sataun ti harita emak ngantunkeun teu wasa ngalawan gangasna asma jeung TBC nu nyaliara dina awakna. Bumi alam asa tungkeb, leungiteun cecekelan, najan kumaha wae ge teu damangna emak teh dibalukaran ku talajak kuring nu teu bisa ngajaga kahormatan kolot. Lamun seug bisa dibalikeun deui, kuring rek jadi jelema sabiasa. Keun bae teu katotol jago, keun bae teu disebut si waja atawa mesin tempur ge. Kapan saur manggopur ge, manusia mah taya nu gagah. Sagagah-gagahna jalma teu bisa nahan kakolotan. Sajago-jagona jawara teu bisa lepas tina ajal. Kuring teu nuluykeun masantren, najan hayang mah nataku ngarasa can jucung pangawaruh teh, tapi dalah dikumaha. Abah taya rencang, anjeunna ngalang layung, teu ngabibisan ku kitu teh mah. Kawantu ditilar ku istri entos nyarangan aya 10 tahun, sageu lamun teu nalangsa teh. Ku ngalang layungna Abah mangaruhan kana pagaweanana. Abah bangun nu pugag lampah, sering kerok dina ngetang bebenangan kuli petik. Dina hiji poe kurunyung mangwana sobat Abah mangsa bujangan nu mancen di PTPN Cimandiri. Inyana nawaran malar Abah kersa janten mandor di ditu, ngagantikeun mandor nu dikaluarkeun alatan rek ngagadabah kuli petik. Abah teu gancang mutuskeun, anjeunna nyungkeun ka mandang kuring. Saupama eta sae numutkeun Abah, yuda mah ngiringan. Keun wae bumi mah urang kontrakeun we. Cekeng teh. Antukna sarengsena amitan ka PTPN Cisoka. Kuring jeung Abah pindah ka Cimandiri. Susuganan di tempat nu ayeuna Abah langkung janglar. Atuh kuring bisa ngubur sagala lampah nirca dina mangsa ka tukang. Jadi diri anu sajati, copelna jadi kareueus Abah. Atuh kadituna bisa jadi cahya anu padang kanggo emak di kalanggengan. Nu matak basabar dan ngajak padungdung teh teu ieuh diladenan. Kuring ukur ngagiwar malar salamet tina panarajangna. Pikeun kuring bangsana bengal geus lekasan, ayeuna waktuna salin rupa tina dasa muka jadi Sri Rama. Basa manehna rek nyusul tepus nu araya di dinya nyarekelan pigeulangna. Manehna adu glajer, ambek nyedek tanaga midak, nafsu ka kuring nu ngabeng beos teu ngalayanan paniatanana. Srog ka hareupeun tukang daging, kasampak asep kobang, jeger pasar nangtung bari ngulinkeun pesotikel. Kawilang jeger gangas manehna teh, kakara 3 bulan kaluar ti pangberokan, alatan mateni supir angkot nu cenah salingkuh jeung pamajikanana. Si supir kapanggih geus jadi banusan di kebon awi. Najan kitu kakuring jeung Abah mah teu weleh rengkuh. Eta meureun pedah sok dibere rokok ku Abah. Ye, nah sanes gebuk atuh si Bardan teh, tuman. Akang ge moal cicingeun lamun aya lilibutan mah. Ah, isin Kang, abdi mah teu tiasa riributan. Ah, ayi mah. Ceuk manehna bari ngaleos, leungeunna angger muter-muter pesotikel. Ret ka tukang daging, Pak Agus Kumis nu keur nyacagan iga. Disebut Agus Kumis teh pedah kumisna baplang. Najan boga kumis baplang, Pak Agus mah someah tu resep banyol. Palai naon minantu? Daging sapi sakilo Pak. Geus biasa manehna mah nyebut minantu. Inyana mindeng pisan nyarita ka Abah, cenah hajang bebesanan. Kuring rek dijodokeun jeung Sarah, anakna nu digawe di kota. Demi kuring ukur pesem. Pak Agus dalit jeung kuring katut Abah, tisaprak dibere injem duit pikeun uubara si Deden, anakna nu bungsu nu harita katarajang gering parna. Inyana keur gegelepekan teu boga duit saperak-perak acan. Tentendeunana ledis alatan kena tipu ku jelema nu ngajangjikeun jadi PNS ka pamajikanana. Duit eueuh,
pemajikan Pak Agus angger ngahonor, sedengkeun Sarah harita teh keur SMA keneh can digawe. Inyana tumarima lewat saking ka Abah, asa ditumbu umur cenah. Pajar teh lamun teu ditulungan ku Abah, si bungsu kumaha bua. Nya ti harita inyana midulur malah mindeng pisan ngirim daging. Ai, ari tadi teh kumaha ngawitanana mantu, si Bardan ugi ka kitu. Paralak we dicaritakeun, taya nu kaliwat. Sanggeus kuring parat nyarita, Pak Agus gogodeg, leng manehna ngahuleng. Sanggeus rada lila, pok manehna nyarita. Be, bual moal kitu ditahan bapana nya. Nya pedah tuang rama sok tutulung, nambutkeun artos tanpa bunga. Sedangkan Mardasim, bapana Bardan teh pan lentah darat, ninjemkeun duit pikeun ngajiret urang lembur. Kutan kitu, da jeung nyana Abah teh kasohor mandor nu berehan. Loba urang lembur nu ditulungan nalika ngeclok boh duit boh beas. Teu jarang Abah ngabebaskeun hutang mun aya nu teu wasa mayar. Eta nu matak loba nu haat ka kuring jeung Abah, ngarasa kahutangan budi meureun. Sanggeus dilenyepan buatnya caritaan Pak Agus teh bener. Bardan nyieun pucuk ti girang, sangkan riributan jeung kuring, nu engkena baris rambat kamale ka Abah. Kukituna bapana Bardan boga jalan pikeun pasendatan jeung Abah, nu dianggapna cucuk dina bisnisna. Sora nu keketrok kana panto meraikeun lamunan. Abah mah geus tibra, kojengkang muru patengahan, panto dibuka tulakna 5 lalaki make pakaian preman ngajaran teng dina teras. Anda yang bernama Yuda? Tanya nu pangjangkuna. Betul Pak, Anda harus ikut dengan kami atas kasus pembunuhan saudara Bardan. 3 jam yang lalu dia meninggal dunia di jalan dekat pasar. Jasadnya ditemukan oleh seorang kusir delman. Menurut keluarganya, tadi siang dia berkelahi dengan Anda. Maka dari itu, tuduhan sementara tertuju pada Anda. Kalem we mun teu salah mah dikaluarkeun deui, tapi mun kabukti ente nu mateni, hukuman berat geus nungguan. Sabab ieu pembunuhan nu direncanakeun. Kuring teu baha, leungeun diasongkeun ka patugas. Cek pamikir, lamun seuk kudu dihukum alatan dosa nu teu dilakukeun kuring ridho. Anggap ieu minangka tebusan tina kasalahan baheula. Aya naon da? Abah ngadeg di lawang kamarna, neuteup ka kuring nu dibangkol petugas. Doakeun Yuda bah. Ukur sakitu nu dikedalkeun. Anak kami ulah ditewak, Yuda ti salah. Suanten Abah kapireung ukur hawar-hawar, basa mobil nu mawa kuring ngajauhan. Isukna kuring dibebaskeun deui, sabab nu mateni Bardan masrahkeun diri. Inyana ngaku nyeri hate pedah badan mindeng nyeceleh ka dirina. Antukna basa Bardan balik ti apotek pada maghrib, kumanehna ditigas make bedog parantinya cagan daging. Kuring nyang caya kana pengakuanana, lain eta nu jadi sebab inyana meregasa Bardan. Males budi bisa jadi, tapi asa teu kudu ku jalan Rajapati mah. Cag pamiarsa. Sakitu panginten ieu carios teh anu judulna Males Budi ku Rajapati, nyaeta Yuda anu jagoan teh aya masalah jeung Bardan di pasar. Nah, pas teu pati lila teh Bardan aya nu mateni. Jigana ieu mah. Jigana anu matenina teh da cenah tadi teh nun nandasana teh make bedog paranti nyacagan daging. Jika namanya Pak Agus kumis teh ya anu tukang daging, sabab anjeunna teh boga utang budi ka abahna Yuda. Tadi ningali Yuda di ieu ku Bardan, anjeunna jigana teu enak. Kusabab gitu anjeunna mateni eta Bardan teh. Jika nama kitu
da ieu tungtungna malas budi bisa jadi, tapi asa teu kudu ku jalan Rajapati. Hatur nuhun ka pamirsa sadaya nu parantos satia manco dina channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan palawagi sadayana kagentosan deui ku Allah Subhanahu wa taala. Hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Hatur nuhun ieu kanu parantos masihan carios nyaeta Malas Budi ku Rajapati karya Kang Imam Mutakin. Izin maoskeun dina YouTube-nya Kang. Wilujeng patepang deui dina channel carios sarajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.